Masya Allah lu tak cekolot baheula badi masing ada lamun beri tehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugannya nama beukieun ka berabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi kabagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok bebayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit mah berit bayan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana. Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ka panggih Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah. Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean nu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tatadina dikelilingi ku malaikat-malaikat malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit geus sagala rupana seungit atuh malaikat teh juga pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seujit anu luar biasa. Kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa. Cek Kangjeng Nabi Musa ieu maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat. Deuk naon maneh di darieu? Cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh seujit luar biasa. Oh. Cek Kangjeng Nabi Musa. Pohara orenganan puasa. Barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana comeback barat orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana ka nagara kami deui emang kunaon bau malih ku ari mah gara-gara nyiwak bau. Ya Allah nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah Musa tambah 10 poe deui. Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miskin. Yakin aya mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah. Coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa coba kurang amban coba sia hah gitu coba haji pada nurut dan hah oh bisa utah di dinya urang
pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulufu pamisoim atyabu min rihil miski pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misi ge jeung minyak amre ge henteu kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah ambe jelema nu puasa leuwih seungeut munggu Allah tibatan minyak misi ka ambe lah ku malaikat-malaikat mentak lamun jelema loba dahar jauh ku malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut betul asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan ngingung aing sia teu senang nu dayut goblok teh kiuci san pugu aing mah dayut ge jangan lain kurang dahar sebeudad nya eta pugu maksudna kayak gitu aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 tingkat menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapat teh keur ngaji tapat atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa mah di imahna mah geus pokona bakso asup somai asup kolak asup naon deui ayo coba budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon beda jeung ore koros eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadah sama nih ye sarua jeung ore koros eri ore koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gregetan jasa meng nyala nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok cak aing acan mantap ku ayana dahar kasakeun jak meng atuh mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeng masyaallah lu tak cekolot bae lah badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok bebayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dengan hikmatna kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kuwi teu apa sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi
Alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dia kabagian sanajan hulu najeng tulangna abdi senang nu aya bae waktu kerita tangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh aja meng makos gitu dipicen kurang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan ieu mah anyar deui datang deui sia meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipeha bari kula awas eta cucurut teh beurit peha mun beurit ulah tapi berit nying apa ya kan bae berit teh 2 jadi wal berit yang kosimu legis men wa nyingingun wa gerihi hiji berit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah baehan bener ieu mah berit nyinging mah baehan sebab eta mah ngarusak nya mah jadi nu ngarusak mah baehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh berit gede berit nyinging baehan ngan rupana kos cucurut berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya geus Nawawi tah mah Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun carita ti awal kan panjang ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon garang-garana deuk nyetak kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh kene cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian ku kumaha ge ieu deuk aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu make jubah aing ya pake geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan deui terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa masyaallah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai atuh diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukang nana seuring bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon jangan aja empot-empotan ngene Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek jadi teh saya bae lanan terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing abeh pajar kiai kumaha udeng-udeng woi eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beuladan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeleuk terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh
waktu kabeh gideg bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu. Pohara. Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadam eta lain lalagaan. Heuh pohara jasa. Barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu. Watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli. Teh kalau asli tuh. Cek Syekh Nawawi itu sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui kuari. Jipan jadi kos kieu tuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi kuari geus kanyahoan ya sarieu kieu-kieu. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Teh eta teh kan di masjid, contoh kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngen contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek cet nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil, ai kapiting kos kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu, cokot set, ieu kapiting. Ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar Syekh Ki Holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama ulun bisa ngomong. Si Holil kun bibisana mah cenah eta. Dikelek timbul rajungan timbul. Lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh. Bisa bikin toko rajungan ujianana mantap terberean bisa nyana boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Syekh Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan. Ya Allah, ya Rabbi kabeh kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu disokot deui. Salak Bogor. Cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah, ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Ieu ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan. Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bege moal getihan bisa. Tawa lain kudu kos gitu teman kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di kangjeng Nabi Musa alaihi salam kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina. Jangan ya diberi kitab Taurat ku Gusti Allah jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku kanjeng Nabi Musa alaihissalam ulah keluar ti kitab Taurat
kos urang kuari ulah keluar ti kitab Al-Qur'anul Karim. Ketika orang keluar ti Al-Qur'anul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat. Anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun engke di akhirat. Rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae. Iya bae. Tapi engke di akhirat ku bae. Masya Allah karim. Nah, iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe. 30 penting teh maksudna nu kalimuhu ing nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe ankara lupa pamihi lain dari rarasan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka akhirna Kangjeng Nabi Musa nyiwak make susul maksudna ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah pamarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi qulubi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh make amban urut puasa masyaallah madak kita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar mukalamah teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korba cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres saur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu mah hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh ieu horeng Lailatul Qadar ieu teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain usia ulah diawak ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kekuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar inum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulah mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerja siang datang ke tarawih kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu kan biasanya jadi imam itu kuatnya sahabat teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal benang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah
awas cak Allah namun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus dek aing awas sia lamun dek aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka Masya Allah nu mantak beda ieu mah norekat bae oh ai peutingna bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah itu emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gak gendap huapna geus doraka je bakumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah ketika jara geus usul deuk opat ge masalah memena sebab ieu mah jadi hal pancen bertentangan atuh jeung syariat ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh ya syariat mah kos kitu Kangjeng Nabi mah ngaloskeun kulu wasabu 200.000 ketika deuk nyaan Kangjeng Nabi Musa ge Kangjeng Nabi Musa ieu 40 peuting berarti kan eta kaluar ti syariat Kangjeng Nabi urang naik ke gunung apakah dahar henteu mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan teh mah roti hiji sabulan sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge leg kurang kene dak euy aya kene roti aya kene dah ieu hiji deui dilegeg deui leg aya kene dak atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae dekat Allah apa lain dekat Allah make aturan Masya Allah make aturan khusus tadi mah syariat secara umum ieu mah torekat secara khusus sebab dek menempuh hakikat atuh lain deui pakaianana lain deui ketika can usul madahar lain deui sare lain deui teu meunang we ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang ketika tunduh keur gaji ge hees bae dak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teh nabak beda jalurna itu Masya Allah nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teh imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula cacak nabi deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula beuteung sia beresan heula bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing bau dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut dua poe ngising hitut berdatang ke nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tamal deui sia fa atmamna bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe ieu syarat Kangjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina make syarat puasa heula jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar syarat puasa heula puasana puasa khusus kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar intip ku sia di Gunung Karang datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri paling kapanggih jeung tukang sao sia pindah kuari ka Banten komo di Banten mambal aya tukang sao malulu yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar
betengna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip. Loba jelema nu kapanggih geus teu menang bebeja. Brak, kaget. Sesuai jeung kadar derajat dirina. Anu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah. Anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon. Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebagian nama manggihan. Terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kamari ge orang Cilongok. Orang Cilongok ieu beneran ieu mah. Beneran ieu mah. Nyana bangun bungaheun jasa. Gua ditanya, "Sia bungaheun apa tes kapanggih jeung Lailatul Qadar?" Di mana? Di Puri. Sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri. Jam sabaraha? Tadi jam 5 boloon mah budak. Kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar, taman Naharul Qadar. Aduh, ampun, cak cara geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana. Maksudnya sia, eta mah herang, cenah kiai herang ngagenyai. Oh, meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ge ngagenyai. Di Puri kapanggih jeung ngagenyai. Goblok teh jelema. Eta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain. Mal aya orang Cilongok mah kos kitu moal. Malih bejakeun wae mah pokona. Teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula. Bersihan beteung. Bersihan kolbu, geus boga kolbu mah Nabi berangkat. Wa qala Musa li Harun, kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentukna engke bakalna teh kitab Taurat. Kula teh bakal dipanggil berangkat, berarti kan kaditu ieu di Mesir teh kan saha. Maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asi ku muafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin. Lamun pemerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah. Lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta. Lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjudian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran kana
kurang mege tak eta teh geus akur. Pemerintah henteu ngayakeun gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar muih ta sirana siratu Malik cuma teu nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi muih ye kiai kos urang mah kos kieu tah di muih henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka mah hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah kayak itu jadikeun nu bodoh ngaji mah tuh maksudna mah lain kos kitu yu urang babarengan ketika aya pamarentah salah tegor mentak kula mah negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya mah kitu bae ka aing mah ya tuh tenang bae sabaraha tahun sia hirup di alam dunia gitu tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji jadi pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia mah dibejakeun bae ngaranna urang Cilongok lurah sia dibejakeun be teng waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu asa sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngabrantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya yang jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere ge saeutik aju sia pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na aya ke CD di itu ye bang CD ke di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha teu tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teuing nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan gitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh masalah tuh urusannya anak mah di Banten asal satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan kritik kurang ngedirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu garana henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas pas kitu Al-Qur'an
jadi majangnya anak-anak keneh jadi pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana sama suruh saya turun Habib ya tuh neng gelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah sakadar caritakeun doa buat tinggi dia lamun nasi neng mah gua lagi milih teh Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katukat cakatin naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katukat naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar gitu sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan nah wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ukhluk nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adirek berangkat ma iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa